Bodoran di dia di channel nah gempa tatar Sunda. Ayo orang ngali bobodoran di dia di channel nah gempa tatar Sunda. Punten, teh meser seblak. Teh meser seblak 15 bungkus. Oh, mangga. Anu tilu. Ngange kerupukna, ulah deui ieu, ngange makroni. Basona tilu, teras itu otak-otakna opat, ladana we sing seueur. Anu 2 deui, kerupukna nu bodas bungkul, ngange sosis, ngange endog 2. Tah ieu pulang make nu kieu. Tah anu opat deui mah kurupukna dua nana ngange. Tah ngange ieu tah mie ulah ngange nu kieu, otak-otak ulah ngange, endog ulah ngange, nu kieu ulah ngange. Teras ladana we 5 sendok. Tah terus nu kieuna, nu kieu hungkul sareng nu kieu anu tilu deui mah. Nu kieuna Ulah make makroni kan. Oh, nu kieuna Ladana we dipisah eta mah. oh, Tah anu opat deui mah. teh hiji-hiji atuh. Teuing Teh satu-satu teh bingung. anu ieu mah salit ladana 5 sendok Atuh teh satu-satu. make endog. Nah, terus pakai sosis. Lah, liar lah, ladana sorangan lah. Hah? Gempa tatar Sunda. Ate kerasa naon? Bapak wartosan desa Bogor tapi kudu jajan lantai ti. Tangke pas jajan tai ti teh syuting di dieu kitu mah nya. Beklan saya mah yang jajan eta tai ti nya. Sakalian aya seblak oge di dieu. Nah, jadi kita teh jadi YouTubers tah. Neng di dieu unggah minggu ka dieu oke? Oke. Gempa tatar Sunda. Gelo anjing mengacil mah ih. Ay mana kunaon datang-datang sadat-adatan. Aing geus capek papanasan. Rek ka Mang Acil leumpang papanasan bebelaan aing. Naon ka Mang Acil? Rek nyokot duit urang teh. Oh, Mang Acil boga hutang ka maneh? Henteu urang rek nginjem. Anjing. Gempa tatar Sunda. Mang Acil tos di mana? Gua Mang Acil teh ti Bumina Bupati tos ameng. Tadi heula. Naon? Tadi Mang Acil teh wau ka bupati. Lalu deui pareta teh bupati teh dulur di dieu. Kieu pancakakina teh anak doma uing teh anak doma bupati. Nah, kan Mang Acil teh gelo. Gempa tatar Sunda. Apa ya ini? Barudak, Bang ayeuna belajar membalikan lawan kata. Jauh. Lawan kata berang. Pedih. Lawan kata tiis. Panas. Lawan kata lelaki. Awewe. Pinter. Bodoh. Ih, maneh mah. Ibu mah. Gempa tatar Sunda. Tadi mana? Di pos. Kerasana dua. Apa kerasa naon? Kenapa? Abi geus haus. Es. Gempa tatar Sunda. Bareng teh aya hiji kejadian. Sireum beureum jeung sireum bideng teh perang.
dina perang teh menang si Remberem. Pas balik teh kan si Remberem teh nyanyinya teh maju tak gentar membela yang benar. Tah si Remberem kelantaran eleh nyanyi naon? Nyanyi naon? Ini naon? Ini naon? Nyanyi naon sok si Remberem. Siram hideung. Nyanyi naon kirana? Balon ada Salah. Tah, lamun hayang apal kieu. Siram hidung teh lantaran eleh nyanyi sarua. Malu aku malu pada semut merah eleh. Pepatah Sunda. Tim dia gerak. Ai panon entin awas kaneh henteu. Awas atuh nu leutik katingali. Kunaon atuh? Duh sudah teu awas da bawa ka sapanon ku budak peupeus. Ganti atuh tambali di optik di hareup. Oh, meuli di optik di hareup nih. Nya, Urang teh kumaha da teu boga duit. Kumaha boga ide teh. boga Naon? gampang atuh lamun kaca panon peupeus mah ganti ku kaca nako. Oh, ati meureun urang teh kieu ningali teh. Pepatah Sunda. Ganti ku kaca nako. Oh, ati meureun urang teh kieu ningali teh. Pepatah Sunda. Ya roti lebar. Wah, neng atuh geuleuh jorok ih. Lebar apa si Alma? Ya, ya ciki, tiga alus kan Nya, ulah jorok ya neng saban-saban aya nu ngagoler di jalan tong dicokot geuleuh jorok. Alah, terus Neng turungan atuh. kapan cek age saban-saban geus ngagor di jalan ulah dicokot jorok. Kan aing ieu mah nu dihandapna. Pepatah Sunda. Ah, ieu mah melaksan putih tiba kali kita. Kumaha itu teh bener. Ah, mati balik kumaha kapan kieu berak sampeu mah. Iya, iya, kudu kumaha bener. Bapak, abdi mah karunya ka Bapak, aya nyabu sampo teh niki berbeg, kesang badag kesang leutik. Jadi ku aya dibalikeun. Amin beutina di luhur. Jadi Bapak teh tinggal lutikan. Pepatah Sunda. Aing mah tos ditilang. Kunaon teh angkon kan wae. Tos ditilang urang teh geus. Keuheul aing mah. Habat ditilang, apang susuratan komplit? Heeh, komplit. Dan simpae. Innalillahi. Sabaraha aya nama perpanjang SIM? Memperpanjang SIM? Heeh. Nah, ari maneh? Arek diperpanjang sabaraha meter. Restenil kanana izin sakuanana. Mau maneh we? Pepatah Sunda. Nah, ari maneh? Arek diperpanjang sabaraha meter. Restenil kanana izin sakuanana. Mau maneh we? Pepatah Sunda. Gelo anjing ngacil mah ih. Ai mah kunaon datang-datang sadat-adatan. Aing geus capek papanasan. Rek Mang Acil leumpang papanasan bebelaan aing Naon ka Mang Acil? arek nyokot duit urang teh. Oh, Mang Acil boga hutang ka maneh? Henteu urang arek nginjem. Anjing. Pepatah Sunda. Gelo anjing ngacil mah ih. Ai mah kunaon datang-datang sadat-adatan. Aing geus capek papanasan. Rek Mang Acil leumpang papanasan bebelaan aing Naon ka Mang Acil? arek nyokot duit urang teh. Oh, Mang Acil boga hutang ka maneh? Henteu urang arek nginjem. Anjing. Pepatah Sunda. Mang pesen Thai tea 2. Oh, boleh.
Tunggu dulu Gang. Ini soalnya masih banyak. Oh ya. Sendal saya kemana? Dari sendal saya. Pak Hili siapa? Pak Hili tuh berani-berani dia ngambil sendal saya. Oh berarti berdua yang ngambil sendal saya. Oh berani banget dia ngambil sendal saya ya. Pepatah Sunda. Tuh, Mang Acil mengarga nang digawe teh lagi geus ari mah. Nya, yang saya mah oke nya. Pulang teh atuh. Kumaha eta teh sistem sih digawena? Urang mah digawe nasib-sipan. Atuh gawena kieu meureunna. Sip sip. Pepatah Sunda. Digawe nasib-sipan. Atuh gawena kieu meureunna. Sip sip. Pepatah Sunda.